Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojong salam, bojong sereh, menjawab salam, kata saware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang salam, buang kesemak, ngejawab salam, kembali ngamak atuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wasyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fil Mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kabura al-musyrikina ma tad'uhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum fi sabilillahi thaqatum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurru
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Al hadis. Wa qala aidan as-salatu mikrojul mukminin. Pada mukadimah dalam sekah bahasa Arab, lamun dipayun simpuring yang akan silaturahim kasadayana para warga maya di masjid oge umumna sadayana warga ieu kampung. Wabil khusus ketersana al-mukarram para alim ulama, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur pemerintahan, pun wasadayana khusus ketersana panitia, oke sesepuh DKM di Haflatul Mubarakah. Mudah-mudahan silaturahim dalam sadayana sanes ngumpul ayeuna, tapi tiasa diumum deui jaga di yaumul jaza wal hisab minaridul maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Judul nu dikapayunkeun tadi nyaeta Isra Mi'raj. Inti nama pangaosan. Syarat pangaosan kedah diperhatoskeun. Margi hiji perkara nu babari tapi teu diperhatoskeun mah jadi ilmu. Komo nu hese kata sekali deui, sesuatu yang mudah tapi tidak diperhatikan tidak akan menjadi ilmu. Komo nu hese. Jang. Kali. Ya, kali. Ini ditaruh. Sangganya tinggal ka dieu. Ibu-ibu sering ke masjid ieu? Bapak-bapak sering? Cung sano apa jandelana aya sabariji? Mari itu. Ayo. Kenapa? Gereja? Itu. Setelah DKM menuruni. Ketua Irna. Minang asup ke masjid ieu tapi teu pernah diperhatikeun moal jadi ilmu. Padahal kali itu bukan jalan. Beres. Anu make kameja sabariji kancingna tuh. Telo. Teu apa ada tadi hitung timah. Kancingkeun mami nu. Nggak diperhatikeun atuh. Nah ieu sesuatu nu mudah tapi tidak diperhatikan tidak akan menjadi hiji tah. Teman hese tanggal bana dina Islam teh dikaperhatoskeun. Dinten sim kuring mah kapungkur mimitina tina ngejah. Ya? Jangan kapungkur mah ngejah istilahna sanes mikro. Sinjer bis kota Jakarta bis kota tiga belas. Bin Jabar mata Jakarta sinjer si ya Jabar ya mata sia.
Papangi ngaji deui teh ke 40 tahun ka hareup. Nah itulah lakon Islam zaman baheula gitu. Loba nu teu kaperhatoskeun sehingga begitu muncul teh asa anyar. Karena teh sok perhatoskeun deui Islamna. Siap. Hiji tah perhatoskeun kumaha sanes ngaos ayeuna hukul. Da urang mau panyaan kana Islam teh agama teh baheula namun lamun KTP teh make Islam teh malukan malaikat mungkar nakir butuh KTP. Da butuh sikap malaikat mungkar nakir mah dadak teu boga KTP teu ngajeblang Islam. Tapi karena ilmu Islam suwana rata-rata pengajian teh saminggu sakali. Sajam eta teh dari dina saminggu sakali. Saminggu di dieu. Aku paling ngambil di dieu di dieu. Lamun saminggu sakali sajam berarti sabulan teh ngan 4 jam. Lamun sabulan 4 jam berarti satahun teh ngan ukur 48 jam. 48 jam lamun didintenkeun ngan 2 dinten 2 wengi. Das wengi apa 24 jam. Berarti tina 365 wengi nu diangge ngaos ngan 2 dinten 2 wengi. Eta teh kotor. Sabab dan kapotong ku kaberangan. Sabab dan kapotong ku belang betong. Sabab dan kapotong ku nun hutan. So, udah tarik sini nana rumah sama. Dan kapotong ngajina bari dagang tiung. Dan kapotong ngajina bari ngakur-ngakur baru alih. Kira-kira bersihna sakumaha eta ngaji. Subhanallah. Ngaku ke Islam, ilmu Islam karek saeutik. Ya, ratos teh. Katilu. Naos teh kudu taliti. Nantenan? Ta nasiapkeun mata, li nasiapkeun ceuli, ti nasiapkeun ati. Ulah mata mencerong cepil ka mana meuli mal hasil nyari dek ayeuna dek sapopoe dek di sakola dek di pasantren teu taliti mah bisa. Aya cepil nih mata 5 watt. Lembut teh kana dieu. Dona kana sisi neraka surga. Ganta kutu muntir soreng binatang cakung segante tunggu kemikir ada ini susut rupiung. Tos kenging tina mata sareng cepil asupkeun kana hate. Jadi lamun ilmu asup kana hate nu gede hate. Tapi lamun ilmu dina sirah ungu nu gede sirah. Jadi gede hulu. Nu gede takabur da asupna ilmu na kana sirah ungu. Sebab ilmu mah nyata, ilmu mah sakot, ilmu mah pasti ti Allah. Ngan kadang-kadang dina narimana nu tadi. Ari 2 tambah 2 di dia seperti jejak opat. Akur digaruk oke. Baru lampu. Da ilmu Bang. Tapi lamun teh mah cau dibagi kaopatan. Kadang-kadang berulang-ulang. Tah eta potensinya Pak. Jadi perasaan mungkin dipakai. Kalau jauh teh muncul kalau teh kudu kieu kayak sama rada berat. Tah eta nu dieu. Cek matematika mah opat teh dibagi kaopatan sauk teh hiji ewan. Kulantaran make perasaan awak berulang-ulang terus itu mah teu bener oge. Tah matematika wae cek bener cek sararea. Tah kadang-kadang kapang
ngurupan kuno kitu mah jadi salah. Nanya opat bagi opat, hiji dua, hiji apa? Tak ilmu, nu mawi asupkeun kana hate ame gede ha. Ilmu. Mun diibaratkeun mah ngaji teh siga kaheleran. Beas datang kaheleran, rut digiling, naon kamelana keluar. Rut, rada tengah-tengah keluar naon. Rut pada pergi naon. Pergi ayam, pergi para bata. Rut lemes, pergi para entok. Tah nu nyaan ngaheler mah pikeun ka anggeus. Nepikeun ka biji beas. Kakara hasil ngahelerna. Matek lamun ngaji poe ieu jeung sahari-hari tengah-tengah atawa karek sakedeung geus balik, lani si bubut badak jeung surut menes tah. Udah nepi ka anggeus ngaji mah. Ya. Tah sakitu bu maos teh. Da surat nanti tadi teh disuruh didugikeun ku simkuring. Cakap sakitu atas. Atas. Apaan tadi surat nak terus didugikeun ku simkuring. Simkuring mangga dugikeun surat di Allah. Pan saya papatah teh teh Gusti Allah. Atas kakak tadi aja. Oh palingan atau itu aja. Napa teh kan atas? Ku bahasa Arab. Dalam ibu-ibu nyuratan ku bahasa Sundanya. Ku SMS. Boga budak itu di Sumatera. Nyai kumaha dibawa ku salaki nyai teh cagur. Aduh mah abdi teh di dieu teh salaki beger deui ka genepan. Budak nu kahiji di PHK, nu kadua teu lulus ujian, nu katilu ririwit, nu kaopat mencret, da ibuna ceurik di dieu teh. Naon sababna? Arti si suratna. Upami suratan ku Allah 114 surat maca pernah ceurik. Jawab deh. Ya? Pernah abdi ge ceurik pas maca Yasin 3 kali, kada eta tadi hutang. Jadi hutangna nu ceurik teh geus Yasin. Pernah abdi ge ceurik pas maca surat Yusuf, ditolak ku awewe ku pantangan. Ditolak ku awewe na. Padahal baik teu kudu surat Yusuf awewe mah. Pemuda aya doana? Aya. Sok tuliskeun. Ya Maha Khanda Suzuki Katana. Huksun. Salah. Ya Maha Khanda Suzuki Katana. Ya Maha. Huksun. Amalkeun. Insyaallah hayu ka awewe da. Peler Jepang eta jalan teh. Peler Jepang. Kuwi deui ka dieu. Kuwi deui. Tadi teh judulna Isra Mi'raj. Surat tadi geus dibikeun ku simkuring. Ayat Isra Mi'raj nu ku simkuring dibagi-bagi. Hiji Isra Mi'raj ditinjau dari sisi akidah. Ayatna tadi atas. 2 Isra Mi'raj ditinjau dari sisi qiyadah kepemimpinan Rasul. Ayatnya atas tadi. Katilu Isra Mi'raj ditinjau dari sisi daulah, bagaimana kerajaan Allah antara langit dan bumi. Tadi atas ayatnya. Kaopat Isra Mi'raj ditinjau dari sisi syariah. Aya naon dina Isra Mi'raj yang berhubungan dengan syariah. Nu kalima Isra Mi'raj ditinjau dari sisi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi kekinian. Sabab aya nu canggih dina Isra Mi'raj intinya. Mucan kapanggih ben ka poe ieu. Lamun hijina sajam berarti 5 jam. Berarti ibu-ibu udah siap cari kuliger sekitar jam 2 siap? Siap. Mangga cara li ka abdi mangke ge 2 jam teh bakal. Kahiji mangga urang baca Isra Mi'raj secara akidah. Kapungkur begitu pulang Rasulullah di Isra Mi'raj, tong baroraah kafir.
mukmin wae sebagian ada anu ragu-ragu ieu teh nya Muhammad teh ieu teh henteu sabab Isra Mi'raj hanya diterima ku iman teu bisa diterima ku akal sehingga jelema anu leres-leres akidahna waktu itu insyaallah bakal paham sabab dilakukan jeung dicarioskeun ku Rasul sehingga teu ngajadikeun murtad teu ngajadikeun kaluar teu ngajadikeun barobah dina akidah eta ujian nu berat keur para sahabat anu anyar sabab akidah mah bakal terus diuji termasuk akidah urang sadayana ge bakal terus diuji mata akidahna kedah ladang mata akidahna kadang-kadang lamun akidahna tauhidna ladang cenah ceuk saha Allah teh aya saur ajengan maot nilu Allah we Allah teh akidahna teh jadi robah jadi kacau sabab cenah dina kitab Kifayatul Awam Ibnu Arabi jeung Syekh Sanusi nyebatkeun lamun tauhidna akidahna cenah ceuk nu duaan nu bieu mah teu sah mana oge ngan untung ceuk ulama ahli tauhid sah ngan bari doraka sabab ninggalkeun tolabul urang buktikeun bedana ladang cenah sareng ladang ilmu tong waka cenah ceuk batur cenah ceuk diri urang hei cenah ceuk panon urang geula dupi bentang jeung gelas ceuk panon gede mana ceuk panon gede mana gede gelas beres sok lea-lea mesti percaya bulan jeung nadia jeung speaker ya jeung box speaker gede mana ceuk panon gede ieu ceuk panon mata kuning meida mah disangrai bentang beres bulan sangrai bentang dianggap jagung kan kusidul sumbamar di kantong kan ku gendong rembulan ku kantongi bintang-bintang dianggap kaleci sabab ningali bentang aku naon padahal ceuk ilmu mah warora jeung gelas jeung bumi ge gede keneh bentang salah satu contoh bentang teh panan poe jeung bumi lamun bumi diasupkeun jumlahna 1300 bumi bisa asup kana jero panan poe ceuk ilmu tingali ibu gunung di kajauhan tina loteng Luis pak cek ibu ngalamun tina loteng tuh mau ngomong sholat tuh betul Luis teh cek naon eta naon cepat beda jeung cek ilmu begitu dijug-jug teh kamu mangpanteu aya Luis teh eta haga anu geus samira jeung babari komo urusan akhirat mamahnya cenah lain ladang yakin tak itu para ibu para bapak sekalian nu mawi akidah itu kedah ladang ilmu naon ari akidah teh ngarasa terikat tina akoda ai urang ngarasa terikat ku Allah ieu teh atawa usaha sabab ikatan di dunia teh ngan ukur dua hiji ikatan jeung Allah kadua ikatan jeung iblis ngan ukur dua ari ngaran ikatan pan penting mun aya ngabring awewe cek pamuda teh hei pamajikan bisa moal takut aya naon aya motor dihareup dibawa we ku pamuda teh
disebut naon eta nu kitu? Bangsa. Mun dibalikeun deui gasab. Gasab jeung bangsa orang kaduana oge. Tapi lamun akad heula mah dupi itu motor pagungan saha? Oh cenah Pak Lurah. Sumping Pak Lurah bade nomor motor bade papayu. Oh mah aja terjadilah akad nginjem. Aman makanya aman daya akad. Gitu. Tah eta pentingna ikatan teh. Urang bisa diganjar jeung teu na teh tergantung ngarasa terikat ku saha teh eta mah pentingna akidah. Ibu karnasan bumi teh sisi SD. Tapi ibu lain guru. Nah, lamun ngalantau ka kelas. Oh. Guru cenah asup ka ibu teh ka kelas ngajar. Ah, minggu berikutna deui, lowong deui ngajar deui. Terus 4 kali eta dina sabulan eta datang ka kepala sekolah. Pada abis teh cenah dinten teu oge ngajar. 4 kali cenah abdi teh. Cek kepala sekolah kumaha? Naon sababna sabab teu pernah ada ikatan dengan kepala. Kumaha atuh mun yang dibayar datang ka kepala sekolah pasti bade ngeureunna honor di dieu. Mana cek eta teh berarti terjadilah ikatan. Nah itu contohna eta nu di dunia komo di akhirat. Gitu. Mata kudu make ilmu oge. Tanah ieu geus mah bisa dijual ku sasaha. Hayam nu ngaliwat ka ieu ditewak dipencit teh bisa. Dan tunggu akarna. Di si kayak pengersa ajengan dia ngabahas Quran. Qala umma fil ardi jami'a. Kan aya ayat kitu tah. Allah nyiptakeun keur maneh kabeh sakur anu aya di bumi. Eta asa di bejaan kamu dah ieu ayat. Datang ke alun-alun Cianjur. Nyieun pang alun-alun ini akan dijual. Carekan bupati naon cenah maneh ieu rek jual alun-alun pangersa bupati saur pangersa ajengan di dieu oge nu aya di jero bumi teh keur maraneh. Kumargi sebagian maraneh teh abdi. Rek ica cenah buat. Sabab ningali nu tadi. Padahal alun-alun mah geus aya akad milik negara. Bisa dijual. Karena itu pentingna ikatan. Iya, Bos. Aya nu janten guru di dieu? Aya. Hari ibu ngajar 1 kali 24 jam 5 bulan. Henteu, Pak? Paling ti isuk-isuk nepikeun ka? Bawa, hari gaji sabulanan salawareun. Sabulanan da geus aya ika. Hatosna ibu ngajarna ukur ti jam 7 nepikeun ka jam 12 teh, tamu sesana ge anger ka gaji da geus aya ika. Eta pentingna akidah. Da sim kuring mah di dieu mah nu tahunan makan judulna ge sok ngajudulan buku. Jerona mah mana we urang dieu sebelumna. Aya naon dina akidah teh, aya naon dina ikatan eta teh. Sabab iblis itu ngagodana dari sisi akidah. Nah, bet kitu akidah nu tauhid sadunya poe ieu teh tinggal Islam. Nasrani asana tauhid Tuhanna geus 3. Yahudi asana tauhid Nabi Uzair geus dianggap Allah. Geus murtad. Komo agama menang iblis di bumi mah? Tinggal hiji nu tauhid teh agama Islam. Berarti si iblis teh targetna teh tinggal ngagoda umat Islam. Ari umat Islam teh sadayana cenah sadunya teh kuring maca data 2005 dina salah satu situs nyaeta 1,57 miliar umat Islam teh sadunya teh. Bisa percaya hitung we di BTRT eta. Kalau bisa percaya. Itu sorangan. Kita sekuring begitu maca eta percaya, enggak percaya we daripada hukum itu. 1,57 miliar tina 1,57 miliar 60% di Asia Tenggara tinu 60% teh panglobana di Indonesia.
Iya. Ngomong melotot kiamat. Ini siapa? Yang minta pun. Wire karena anu tadi iblis teh ngagoda teh anu tauhid, ari nu tauhid teh agama Islam, ari Islam teh panglobana di Asia Tenggara, ari Islam teh panglobana di Indonesia, berarti nu panglobana bakal digoda ku iblis teh di Indonesia. Ada. Ulah disangka cicing iblis teh. Nabi Ibrahim wae pernah tergoda, sameme ka Allah teh kan digoda ulah ku iblis. Beres. Falamma ra'a kaukaban qala hada rabbi. Begitu ningali bentang, yo urang cenah roh teh. Pan ku iblis mah. Sina nganggapkeun bentang teh sebagai Tuhan, sebagai akidah ideologi. Torojo bulan, iya cenah leuwih gede yeuh. Torojo panan poe, iya leuwih cang cenah yeuh. Ternyata teu dianggap kabeh. Tah eta ka Nabi Ibrahim wae, komo ka urang. Mangkani nu ngagoda Nabi Ibrahim teh iblisna teh hirup keneh. Laras. Iblis paehna poe kiamah. Iblis itu paehna poe kiamah. Dupi ayeuna tos kiamah teh acan. Berarti anu ngagoda Nabi Ibrahim, ngagoda Abu Lahab, ngagoda Fir'aun. Jeung nu ayeuna teh iblis teh eta keneh. Matak sing apa ari iblis poe ieu nyeun naon? Masina nyembah bentang ayeuna. Kadang-kadang gamarna. Aya anu ideologina teh bentang, gambar bentang. Aya anu gambar bulan, aya nu hijikeun bulan bintang. Bintang bulan. Aya anu panan poe. Aya nama zaman modern, aya bulu sapi, aya caringin. Masalahna lamun eta dijieun roh dijadikeun aki, silakan. Mata hati-hati. Hiji anu madi hampura ku Allah adalah dosa musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Mata ujian ke umat Nabi Muhammad harita diberi Isra Mi'raj, sebagian besar iman, sebagian deui ragu. Ieu teh bener Muhammad teh ngobrol teh manya di Masjidil Haram nepikeun ka Masjid Baitul Muqaddas nganu ukur saparapat penting. Loba nu ragu waktu itu. Ujian akidah kasokabat ka urang komo bakal leuwih loba. Kumaha kitu momen anu kahiji pahami bahwa urang sadayana laras-laras kedah memperhatoskeun akidah anu betul-betul biji tina sanubari, biji tina ilmu nu tadi laras-laras kedah ditampi teu kudu make perasaan. Teu kudu urang lirik ka bagidan. Nya? Biji tah ringkes kitu tah. Nu kadua urang tinggal ieu Isra Mi'raj tina kepemimpinan Rasul. Jadi Rasulullah di Isra Mi'raj gede 3 tahun sateu acan ka Madinah. Engke di Madinah Rasul dianggap sebagai pemimpin. Berarti Isra Mi'raj itu bagian dari pembelajaran Allah ka Rasul tina wawasan kepemimpinan. Mata Rasul henteu ujug-ujug ka Baitul Muqaddas. Gajleung heula ka Yasrib, ka Madinah. Salat heula di dinya. Ya, 2 rakaat. Tos kitu mangge buruk melesat deui ka Yordania. Nyaeta tepatna Madian. Ari Madian naon? Madian teh wilayah dakwah teritorial Nabi Syuaib. Ari Nabi Syuaib teh estafet terakhir tina Nabi Ibrahim. Ya. Margi 104 kitab teh berbagai periode. 30 suhu ka Nabi Sis berlaku dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Ya.
teras 60 suhuf ka Nabi Adam, tos Nabi Soleh digentos. Syariat dirobah ku Allah ti mimiti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai terakhir Nabi Su'aib. Tah tos Nabi Su'aib terus digentos ku Nabi Musa, dibagi dua. Untuk nasional ngelehkeun Fir'aun cukup ku 10 suhuf. Untuk go internasional ngelehkeun raja-raja di seluruh dunia make Toret. Itu perkembangan syariat. Sakara Toret, Injil, Zabur, Quran. Toret, Injil, Zabur, Al-Quran. Toret, Injil, Zabur, Al-Quran. Kitab Allah anu wajib dikanakan. Dan Toret, Injil, Zabur, Quran, kitab Allah anu wajib dikanakan. Orang bisa Toret, Injil, Zabur, Al-Quran, kitab Allah anu wajib dikanyaho. Nah, itu kalau internet yang atasnya aku mana masing-masing. Nah itu tos beres dina Yordania kemana? Blesar katurisina. Ari turusina teh naon? Tempat dilantikna Nabi Musa sebagai rasul. Artina tapat napak tilas karena kepemimpinan Nabi Musa. Dilatih dibahas mah. Blesar teh ka Betlehem. Ya. Ai Betlehem teh tempat lahirna Nabi Isa. Dilatih dibahas mah. Blesar Masjid Baitul Muqaddas. Intina di Mekah Masjidil Haram dugikeun ka Masjid Baitul Muqaddas teh napak tilas sejarah para rasul pikeun nyamungkeun estafet kepemimpinan. Dugi teh ka Baitul Muqaddas. Bocor mah bocor. Dugi teh ka Masjid Baitul Muqaddas nyampak geus ngajajar para rasul. Nyampak geus ngajajar para rasul. Mong aya nu adzan, mong aya nu qomat. Tos kitu Nabi Muhammad dituyun ka payun. Pikeun imaman. Subhanallah. Hartosna Allah Subhanahu wa taala secara simulasi memberikan penjelasan kepada kita dengan Isra Mi'raj bahwa kepemimpinan seluruh rasul semuanya nyerenkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres tah di bumi? Ade karena beres di bumi. Bisa naik langit. Allah nyarioskeun masukkan ayat masukkan ada ulah ya. Saur Allah dina ayat alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Natenya anjeun Muhammad yen Allah teh gaduh kerajaan teh langit jeung bumi. Hartosna Allah nyarioskeun teritorial wilayah nu kajelema dina Quran teh dua. Aya wilayah langit, aya wilayah bumi. Yo. Wilayah bumi diserenkeun kepemimpinan ka manusia wujudna rasul. Ini jailung fil ardi khalifah. Itu fil ardi hungkul tapi ardi wasamawat. Bumi hungkul. Tapi Allah gaduh wilayah di langit. Makanya Rasulullah dibawa ke langit meh wawasan namahan wawasan langit. Jadi lamun milihkeun Indonesia siga Isra Mi'raj insyaallah kana lebat. Lamun tingkatan desa wawasan sakecamatan bakal halus. Komo sakabupaten. Lamun orang kabupaten wawasana saprovinsi
Itu halus. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jadi lamun aya masalah teh mampu nung, sabab aya nu gitu. Siga gering. Ibu teh damang suku piragi kacugak, ulantaran di bumi nu geringan sorangan asa manusia tersakit di dunia. Kamu kami masalah kita pakai ya. Nah, wewe masalah kita di rumah sakit, buka ke lawang ruang kahiji itu tinggal di nomor sukuan, nomor panuhan. Betul nggak? Betul jeung sajabat. Bawa deh ke ruangan dia, nu teh bisa ngicep-ngicep acan. Cek si ibu teh, kesananya urang mau kudu dari suku. Tah, eta jadi kaget kan nyerina. Jadi aya nu leuwih. Ada yang ngabandingkeun ulah sok beda. Jelema jeung jelema dibandingkeun kakara aya kolot jeung ora. Ya. Jasad jeung roh beda ukuranana. Ka beda tempat jeung beda asal. Ya. Jasad jeung roh. Model kieu ai jagong 2 tahun kolot ora. Oh, kolot aya jagong 2 tahun. Tapi lamun saringin 2 tahun. Mun hayang 10 tahun kolot ora. Kolot. Kolot teh liar. Iya. Nu sedang we, nu brek mananan, mananan nya. Sedang we, nu kaos na. Tahun mah lihat teh. Itu kana mananan itu. Awan yang kebodohan. Dah, ya. Tapi lamun jami 10 tahun. Ya kalau tuh 8 tahun sebenarnya lamun hayang masih 8 tahun Pak. Kali jami mah udah 8 tahun. Res. Nah itu. Untuk kula asal hilawe di dunia teh padahal roh mangan sakedeung. Ya. Nah, diangkat ke langit Rasulullah. Begitu dugi kana langit kahiji, ternyata di dia yang ketua nah, bawah disebut penjaga pintu. Man hada, punten bisa menurutan ya kabar banget. Ieu mah contoh malaikat harus malaikat Jibril. Man hada saeta anak Jibril. Waman maka jeung saeun Muhammad. Eta penjaga langit. Awak umirta ilaihi, dititah cenah ka dieu Muhammad teh. Saking security-na terjaga. Hebat kan? Setingkat ketua malaikat saja malaikat Jibril ditanya orang. Nabi Muhammad nunggus puguh akal makhlukat ditanyakan. Cek malaikat Jibril, mohon sadaya teh titip piwarang kakara dibuka. Aisyun teh ke alam langit kahiji, ternyata salieur beh malaikat nuju narangtung beda likir. Ya. Nah ayah Nabi Adam di golongan manusia nama ayah itu. Mau diceritakeun naon sabab Nabi Adam di dinya da bilang teuing. Naik deui ka langit kedua. Ayah Nabi Yusuf jeung Nabi Yahya sareng Nabi Isa. Kekenal betuan cenah di dinya. Nah Nabi Isa bakal lungsur jaga. Jadi anak teu kosong. Gitu. Langit katilu Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit kegenep Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Artinya ternyata di wilayah langit teh aya perwakilan di bumi. Cek bahasa ieu nama duta besar. Kan keseluruhan eta nu aya di langit sadayana malaikat. Setiap langit aya ketuana, kasaha ketuana teh koordinasina kepemimpinanna ka mana? Ka 10 malaikat. Apa anu 10 malaikat ya? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mikail, Nakir, Rafiq, Asyik, Malik, Ridwan. Ayo sekali lagi. Jibril,
Bade, kita ditanya ada cita-cita apa? Apaan sih? Sakitnya tuh di sini. Tak itu pernah disadari di Indonesia teh. Jadi kalau nanti diajarkan nanti TV. Nah ya, Wiri. Jibril, yang Sobil, Israel, membawa Nah itu cek di Natijah Darori itu ru'usaul malaikat, pimpinan malaikat. Wilayah tugasnya dibagi. Nu opat langsung interaksi di dunia. Aya anu di dunia, aya anu di alam kubur, aya nu ke orientasina di akhirat. Gitu. Nu 10 terkonsentrasi deui ka opatan. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Jibril urusan wahyu, program keseluruhan. Ya? Malaikat Mikail urusan rezeki, logistik. Malaikat Israfil urusan bumi. Malaikat Israfil urusan nyawa, anpus. Sia mautan ulah. Ya? Ibu-ibu jalan mautan ulah. Malaikat Israfil sensus penduduk. Ya? Penduduk dunia. Tanu opatan terkonsentrasi deh hijinya eta malaikat Jibril. Nah itulah struktur kerajaan Allah. Nu kudu jadi sunatullah nu dipake di bulan. Ada petunjuk Quran, ada sistem ngiluan ka setan. Jaka sembung makan peuteuy teh nyambung kan. Nah, jadi itulah Isra Mi'raj ditinjau secara kepemimpinan roh. Sehingga matching bahwa ketua langit, ketua malaikat yaitu malaikat Jibril mawa program di Allah nyambung deui jeung pemimpin bumi ti mimiti Nabi Adam nepikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta bukan ya. Ada ulama bilang teh tos sakitunya. Nah, tadi we aya langit jeung bumi. Nah, naon sababna urang butuh kepemimpinan? Manusia itu, makhluk itu sadayana teu pernah leuwit sirah. Cacing wae pasti aya sirahan. Ya? Ibu aya jami anu hirup teu aya mananganan? Aya. Leres. Sok aya di hutan paraksa baramayan. Atanapi aya anu teu aya sampean hirup? Aya anu teu aya sirahan hirup. Hiji waktu urang di stopan aya nu minta duit. Ningali urus sirahan. Pernah itu ngalaman? Hartina awak moal hirup lamun tanpa sirah. Ya, ieu kepemimpinan awak heula ya. Moal hirup tanpa sirah. Ngan sirah jeung awak kudu nyambung. Mun teu nyambung cilaka sampean. Kumaha lamun ka anakna jelema kaluhurna domba? Daharna naon? Jopot ngarmus dah cek sirah mangeuna. Tapi begitu asup kana awak kana beuteung bermasalah dah anakna jelema. Artina lamun jelema sistemna jelema ka hanapna masyarakatna, tapi sirahna struktur jeung sistem domba moal nyambung deui. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kuring bakal ningalikeun ayat dina seluruh alam ieu jeung dina awak urang. Jadi Allah teh geus nyieun struktur aya rohis, sirah, aya leungeun, aya beuteung, aya suku. Tah semua yang ada di sini terlaporkan karena otak. Jadi lamun aya nu jeutit nyocok dina indung suku teh tah si sehat teh laporan karena otak teh lamun disunahkeun mah kieu tak lapor heula anu nyocok. Enggak teruskeun ka guru biologi. Dina ilmu anatomi tubuh, seluruh reaksi nu terjadi kana awak lapor ka otak. Lamun teu sadar ngaranna ngalinur. Awak kasurupan. Mun teu sadar mah
Begitu jelotot nyocok tak dilapor ya. Ayah nu nyocok cek si sel anu kacocok kuring. Nah si otak ngerespon. Nita kapan non. Tinggal itu kumane cenah di kampung Irung Suku. Kecamatan Dampa Suku. Kabupaten Mitis. Begitu benar-benar tidak alam nyata mah. Itu yang jadi rowokan cenah kunaon tinggal itu mah. Si Panon gerak-gerak ningali, sepret di foto, apogan. Bakor, reungit kenapa? Nah, si Panon sebagai aparat sirah di dia, sebagai bagian dari aparat sirah, aparat ketua, tidak pernah ping tugas. Yes. Hatosna Panon tugas ngontrol, teu kan lebih. Tuh kena reungit di dia, wah reungit bahaya. Ini kebijakan sorangan Panon teh jeblok itu. Bayangkeun lamun ieu Panon overlapping tugas ditah kontrol kalahkeun kebijakan sorangan. Tilu kali dipake ngebugreumit ge bocor. Subhanallah kan? Ya. Diolah deui ku otak. Oh, reungit mah kuleungan senangan man kumana tanggangan. Ditawe ka leungeun ngan mekanisme sistem jeung sajabana dina awak mah geus otomatis ku anu. Jeung cepat teh. Dalam minggu urang ada bakal ribu. Lamun mekanisme diserentkeun ka urang ribu kade. Tong wakanu sejen siga bieu ngareng HP lamun sekalo teh urusan ngareng apa aja nama aku mamane teh. Apa yang jelema teh geus mati sana naon? Sabab lamun poho ngareng HP geus. Lah sabab we teh di UP urang kieu ngareng HP ah. Kaluar heula. Nyokot cai, poho kon ngareng HP. Maju poho ngareng HP tungna teh. Dadi bisa nyeun dua kegiatan. Umaki di otomatis ke gua ngompa jantung terus nyokot cai ngaramet macun nulis cerita jauh dia mah ngompa karasa teh lamun geus sesek napas mari napas sieun karena boga rasa yen ieu jantung teh ngompa itu nah ieu teh sunatullah aturan dilanggar aturan mekanisme dina awak cilaka kan. Contohnya di Ciwid, naon sababna nyeri di Ciwid? Ku sabab sel darah nu kuduna lancar urang ditekan. Naon sababna lamun urang nonyok batu bet nyeri leungeun? Sabab aturan Allah. Yen ketika kepadatan lebih kuat bakal bisa ngerekeun kanu kepadatanana lebih rendah. Eta aturan Allah geus dibaheula ti zaman Nabi Adam. Ya? Disebutna robil alamin begitu teh. Pan ada dipake nonyok tahu mah geuning teu naon. Eta. Kalau urang nonyok tahu diperut naon nu bocos. Tahu. Pan nonyok batu mah ieu nu bocos. Sabab kepadatan leungeun jeung tahu padat kene leungeun mah tak eleh tahu. Teh robil alamin. Allah ngatur alam. Nganyakan teori-teori ieu teh lolobana kepanggih ku kafir. Jadi kan aku hukum Newton, hukum Avogadro, hukum Archimedes. Ya? Mun kurang Cianjur mun kumang Iwan mun hukum Iwan. Beres. Padahal eta teh ceuk dina surat Al-Fatihah, alhamdulillah robbil aturan Allah. Nu lamun dilanggar cilaka. Sami dina kepemimpinan keluarga ibu ngalanggar eta salah rata-rata permasalahan keluarga ku sabab aya aturan nu teu dilaksanakeun. Naon sababna ditilang ku polisi teu make helm, aturan make helm buat teu make, kan jadi masalah kan. Sami dina awak teh. Naon sababna bisu bet nyeri. Ya. Tah si eta teh kieu jadi nempe dina awak urang. Ayah ketuana pan ketua bisul mata hoang ya tas eta nu rusakna teh jadi dah ada nu kudu dianturkeun ka itu ka dieu ku si eta dipaok sabareng ngatas namakeun
bukan bagian dina awak urang tapi nyeun kepemimpinan sorangan si eta mah teu sesuai mekanisme tamun anu kitu bisa orang nah ini jadi aturan main cek tadi kudu nyambung antara nu mimpin jeung nu di kumaha cenah lamun teu nyambung cilaka teu kudu kumaha atuh baca surat Al-Baqarah ayat 166-167 Intabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wara'ul adaba wa taqatta'at bihimul asbab caritakeun anjeun ku Muhammad engke di poe kiamat teh bakal silubarkeun antara nu nuturkeun jeung nu dituturkeun awak jeung sirah ya cek menuturkan ya Allah dah bahaya teh abdi teh urang Cianjur abdi teh Islam KTP na ge Islam abdi teh ti mimiti nini aki jeung uyut bawa ge Islam abdi teh ngan urusan Islam teh kabeh malin urusan abdi tu situ nu nyeun kebijakanna cek si itu nu dituruh Quran kayak mana keur nyalahkeun ka saha Quran geus nepi 30 terjemahanna geus aya hadisna geus nepi pikirna ti mimiti nu ipis takrib nepikeun ka sarah hadap majmu 20 jilid nu urusan fikih geus duki sok teh menghindar jadi ente teh tanggung jawab aya mah di akhirat mah gitu akhirna poke 167 na wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fa natabarru minhum kama tabarru minna ya Allah lamun abdi bisa balik deui ka dunya tanah tabaru aminum dek tabaru cenah anak ge mah di aku bade hijrah bade nyingkah akidah jeung kiadahna bade nyingkah biasa mau deui kan punya kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim begitulah Allah memperlihatkan amal-amalnya jadi kerugian lantaran aya mekanisme anu teu dilaksana aturan di keluarga mah kudu disiar ilmu teh jeung aturan kepemimpinan nu sejenna dina awak mah geus otomatis da karujangan ka urang panteu ka urang ge kudu ngilu kana prosedur awak sok ibu lamun teh marieuh ku sok doang bu bodrek di kumaha bodrek di uang kan dituang dilaporkeun heula kana Baham ya si Baham teh paiteun tapi Baham tong egois sok sanajan cek manehna pait tapi sing inget kudu aya dibantuan kan kepala mah kudu kitu wayahna sok sanajan pait ge ditelep demi yang lain demi masyarakat yang lain gitu kan dilaporkeun heula ka bendahara tadi ibu lamun ngitung deukeut pan matak naon bodrekna peureum-peureumukeun iya, kosong-kosong kuno tahu gitu kamu ngilu deket ku sabab prosedur ti Allah kudu kitu kan we nu tukang nganterkeun mati dia sok tuang leureut ibu ayeuna jeruk aya naon Bu vitamin C cobian enak jeruk hiji ka dokter dok ayeuna jeruk baras aya vitamin C bakarnya cek dokter nu mana dok vitamin C ya dokter dia gitu apalagi dina wortel aya vitamin A bawa ka dokter sih vitamin A mana tugas urang ngahuapkeun jeruk ngahuapkeun sangu ngahuapkeun wortel di dieu dibagina aya nu jurusan kana karbohidrat tanaga aya nu kana fosfor subhanallah mun dibagikeun ku urang aturan jeung mekanisme dina awak ripuh deui wae mangga buuk wae sabaraha rupa dina awak urang manyanganana teh sarua leres aya buuk sirang gancang panjang aya bulu halis teu pernah manjangan aya bulu panon aya bulu kumis aya bulu janggut aya bulu berek dan sebagainya tong dikurungkeun nganu jelas manjanganana teh sarua tah manjanganna buuk teh pan aya zat anu dikirimkeun ka dinya tah lamun ngirimkeun aku urang sigana mungkin bakal loba salah kirim
Kuluna diantarkeun kana sirah. Dar kana halis. Akhirna halis jadi manjana. Saleung halis teh era teuing. Kumaha mun tengah sareng nganturkeun akan tengah tadi. Kabayang ngabulan gunung deui. Kan celana kumanyanganna siga bulu sirah. Ada repot nyukuran anak. Nah gitu. Waos jeung ieu teh kuku teh sarua aya jar fosfor. Tapi kan ai kuku mamanyangan kan loos henteu. Kumaha mun kirim? Kuna fosfor dibikeun kana kuku ter kana huntu. Anu panjangan. Dan siga pampir. Terus kulit tampalengan, kulit tampar suku, ibu kulit banget. Benten kadar kanal. Coba lamun dibagikeun anak urang. Kumaha masalah nganterkeun kudu ngatur kana beungeut, kana tampar suku. Ibu, kasata wajah urang siga tampar suku. Nu paling ripuh, iya tampar suku ku kulit banget. Mana mata aku banget tilu lengkap. Tilu kali ke bocok tak. Kan ai suku masuk warna loh kuat. Dan bagina teh di dieuna, di gedean, di kantor. Alhamdulillah, kepemimpinan diana awak aturan jeung mekanismena ku Gusti. Nah, itulah pentingnya kepemimpinan. Jadi lamun jelema tanpa sirah sama dengan maut. Coba mah mungkin itu. Jadi kakak kudu nyambung ke kepemimpinan, mana kepemimpinan tersebut harus sami sistem jeung aturan dina awak itu. Ya? Kalau tah nyambung. Tuh. Kumaha carana nu tadi warujapa jurwah juhum hajrot jami. Dina Isra Mi'raj Rasulullah mengakan Siti Masito. Cek Rasulullah, ya Rasulullah, Jibril, ya ieu seungit naon cenah ieu? Hadihi roihatu Masito. Ieu teh seseungitan Masito cenah Muhammad. Saha tah Siti Masito teh? Ternyata Siti Masito teh padamel Firaun. Jadi gajihna, pakena, tuangna, teras minumna, imanna, saumur-umur ku Fir'aun, jamugu pembantu Fir'aun, tukang asuh budak, sarakina di dapur, kuprak-keprek. Tojo Nabi Musa sumping, nyanak risalah Allah, nyanak kepemimpinan Islam, Nabi Musa langsung iman. Hartosna sok sanaos sapopoe saumur-umur jeung Firaun, tapi kulantaran dina akidah jeung kepemimpinan ngilu ka Rasul, ngilu ka Nabi Musa, salamet Siti Masito. Ta eta kuncina teh. Ieu mah sakali deui urusanna ilmu jeung akidah, tong luak lieu. Teh saya luak lieu mata tanya deui kan. Bapak pertimbangan teh anu tadi, atuh kuruna mah sawu berulang buana apa jadi kitu matematika jadi salah. Nah itu gambaran. Hatina berbicara anu bakal nyalametkeun jaga di poe kiamat. Pan Nabi Musa ge teu bungsu meunang jeung Firaun, teu kalah kabur Pak. Dari titah ku Allah kabur. Tapi pan salamet kabeh sabab kepemimpinan jeung akidahna sok sanajan teu kaburu ngalakukeun toret di waktu itu, anggar we salamet. Atas deh. Nah eta fungsina hijrah dari sisi akidah jeung kiamat. Para saterasna Rasulullah Isra Mi'raj teh dibahas dina syariah. Syariah anu dileres-leres dina Isra Mi'raj yaitu salat. Tina rukun Islam 5 teh ternyata tos 10 tahun diajar akidah, tos 10 tahun dididik akidah, kakara torojo salat. Jadi tina rukun Islam 5 syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ternyata nu panglamina teh ngadidik akidah. Ya? Nu panglamina teh ngadidik akidah. Tos 10 tahun akidah namanya torojo salat. Ngangku sabab penting salat teh dipanggil Rasulullah langsung. Mata sabadana syahadat. Ibadah nu paling utama adalah salat. Dan sholat teh kade lain dengan ukur kewajiban sebenarnya mah sholat teh kebutuhan mengerti.
mata kudu dewasa oge, dewasa dina roh. Ya. Para dewasa dina umur, dina tantungan tubuh, aya dewasa dina roh. Lamun dewasa dina umur mah tamu daya murang kali kan lamun hoyong ibak jamnya, jam ya gitu. Upami murang kali sapertos kieu dititah mani pan hese. Bapak paling 2 rupa, hiji ngabidita. Ngajak ibak jang. Ngatos 1000 tuh. Saya budak teh mani. Tapi kada lain ngarti manfaat mani itu teh. Kabita ku duit 1000. Nah, eta budak. Duit eueuh, permen eueuh, nyere pan. Mani mah. Nah, budak teh daek mani, ngan lain ngarti masalah mani sieun. Tak minimal jelema di dunia teh sieun ku siksa Allah jeung kabita ku ganjaran Allah. Kabita ku surga Allah jeung sieun ku neraka Allah. Tak eta minimal ikhlas. Jadi ikhlas panghanapna. Jadi teu naon, aya beubeut ngaos hayang ka surga meunang teu naon. Eta teh ikhlas. Ngan aya beubeut ka dieu beut naon? Bet sumping ka pangaosan ka dieu, oh kapaksa we cenah kuring mah da horean sebenarnya mah. Kalau pasti lihat lebar. Begitu mah. Atau karena si anu, karena si ini, karena si itu di luar ikhlas. Kanu dewasa mah ngarasakeun dirina abid Allah. Mata kurang diistilahkeun abid, ari abid mah teu pernah digaji. Abid mah diperdekakeun, rek dijual, rek dibikeun kumaha dunungan, ngan jaminan dahareun pakaian, zakat fitrah dan sebagainya kumaha dunungan. Pan urang kayak gitu abid. Tah ikhlas nu hade mah nu dewasa. Jadi guys, lain hayang ka surga jeung hayang ka neraka, eta mah urusan Allah. Urang mah istuni pengabdian teh ka Allah. Maaf saya jeung salaki lamun kitu. Naonnya yang betaan ka salaki pada diwarang aku mah ku Allah. Nah, salaki bertanggung jawab ke pamajikan, dipiwarang ku Allah. Jadi Allah mah nu katingal teh sanes tangtungan pamajikan. Tah. Jadi kumargi tadi salat mangrupikeun kebutuhan urang, maka Rasulullah langsung dipanggil. Namun margina disebut kebutuhan. Dina diri urang teh aya 2 unsur nu kudu diurus, jasad jeung roh. Ari jasad dijieuna tina taneuh. Matak mungkin wae pamuda-pamuda nu gararanteng jeung pamudi nu garis di dieu teh asalna teh tina tai doma. Asalna teh tina tai hayam ieu. Naon sahabat? Ari cai mani nu jadi urang teh asalna tina dahareun. Tina pale, tina tomat, tina kentang dan sebagainya. Ari kentang jeung tomat teh digemukna teh. Buta itu. Artina salipat di dahareun tai hayana tomat jeung kentang diserot ku mesin Allah. Jadi we kentang, jadi we tomat didahar ku indung bapa urang, saware jadi karbohidrat tenaga, saware jadi hormon jadi cimani. Pateng cimani eta nu cimani nu asalna tina kentang, nu kentangna digemuk ku tai. Mata teu meunang guman. Teu meunang gumas. Teu meunang gumeng. Nah, kitu istilah Sunda. Nya. Ta eta jasad kumaha ieu jasad dijieuna tina taneuh, berarti diurusna ge ku segala sesuatu nu dijieun tina taneuh. Sapertos doang nu tadi. Sapertos doang nu tadi. Dah diurus. Kumargi bisi teu ngartieun dititah anger ku Allah. Kulu wasrobu mir rizqillahi halalan thayyiban. Sok dalalahar, sok manarinu maranjeun tina rezeki nu halal. Dipiwanan tuang jeung ngaleut teh ku Allah. Sababkeun ngurus Allah. Jadi kadua aya roh. Roh nu mana? Roh teh lain urang dunya. Samemehna
jeung jelema diciptakeun roh mah geus heula diciptakeun. Kabeh bareng ansarun jana junudun mujannadatun para ansa babaena umroh mah sebuah barisan nu dijieun ku Allah nu teu aya nasab geus karunya aya aki aya nini aya uyut aya incu geus karunya samemehna mah geus disiapkeun gitu ditawaran kapungkur teh terus disaklekeun di surat Al-A'raf ayat 172 alastu birabbikum qalu bala syahidna alam arwah alam rahim nah di alam dunya diuji cik ngalaksanakeun teu mata cek Rasul kun fid dunya kana kadoribun anjeun di dunya teh ibarat zaman umum au abiri sabilin atawa seperti jama anu keur di perjalanan mata payahna lamun aya kahayang teu kalaksanakeun teh kumaha urang di perjalanan sok sanajan aya di imah cai aya di imah dahareun tapi ari di tol apa warung wae hese beres asa area hayang cai sagelas oge hese da keur diper oh bapak urang kahayang teu kalaksanakeun sabab teu di perjalanan kadua ngumbara cenah cek Rasul teh di dunya ngumbara kumaha ieu teh ternyata ibu ngumbara teh roh numpak jasad matak dina ta'limu ta'lim aya bahasa nafsuka mati yatuka diri anjeun teh tutumpakan anjeun berarti dina diri urang teh aya nu tumpak aya anu ditumpakan ditumpakan eta jasad nu numpakan eta roh nah roh nu baheula di alam arwah roh nu diasupkeun kana alam rahim di alam rahim nyawa kos 4 sasih teh roh nu ditiupkeun di aya dina awak urang ayeuna terus engke roh nu nalikana mau dipisahkeun jeung roh nu ka surga jeung ka neraka teh teu robah roh eta keneh berarti diuji aya nu 50 tahun aya nu 20 tahun aya nu 60 tahun oh cenah mah karasa nya moal dalin media na roh mah lamun urang keur numpak mobilna dibaledog gentop urang mah naon gentop naon mengko ka katu jeung ka kencak kumaha mobil nu ditumpakan kitu posisi jadi mah karasa ayeuna mah roh teh urang cenah teu salat saminggu asa teu naon saha ada urusan fisik ini ibarat urang jagoan sok pada maledogan tapi teu naon di mana aja robeus tapi sentuh mah tali karat dongeng eta nah iraha karasana dina media iraha media roh teh ti mimiti alam kubur tuh jami lamun rohna teh diurus ku salat kita bakal gering di alam kubur teh ibarat jasad nu dibere dahar lamun jasad teh dibere dahar gering geus gering mah ibu baroraan nu raos nu teu raos ge janten ibu di rumah sakit kantos nungguan bedama terus diasongan mamun alimun apakah lepat tuangan sanes mayang man cenaya para raya cenanya ibu cek indung urang teh para raya teh lain para raya teh pugu araus di rumah sakit ternyata lain dahar nu goreng awakna nu teu narima jelema nu disiksa di alam kubur lain teu kabagdean nikmat kubur ngandongan welohna teh diurus ke dunya lah ilah keneh cenah atuh ulah boga salila cek tadi oge ukuran waktu teh kudu saimbang ari urang gaduh umur 70 tahun di mana dihitungna ti mimiti lah apakah di alam arwah sanis ti mimiti roh diasupkeun kana jero patuangan teu ti mimiti lahir berarti 70 tahun 50 tahun 100 tahun umur jasad lain umur roh dan roh mah geus aya ti baheula berarti roh mah lain waktu dunya waktu akhirat ari waktu akhirat teh sapoena sama dengan 1000 tahun dunya berarti lamun urang boga umur 100 tahun di dunya teh kali 100 per 1000 ngan 1/10 lamun di akhirat sapoena 24 jam 1/10 kali 24 ngan 2 jam lebih kasimpulanana lamun urang boga umur 100 tahun di dunia cek ukuran jasad
Cek ukuran waktu akhiratnya eta alam arwah mah ngan ukur 2 jam leuwih. Oh, mau ngelamun ngan 60 tahun. Jadi sakedeung urang miara akidah, sakedeung urang miara hijrah, sakedeung urang miara kiadah, sakedeung urang miara syariah. Cek ukuran roh. Kayak salat. Jadi jelas mata perintah dahar jeung perintah salat loba keneh perintah salat. Sabab ruhani jeung jasmani penting keneh. Ruhani cek ilmu masuk surga kanyataanna teh kitu kadang-kadang. Nya? Sekali deui jasmani jeung ruhani penting mana? Ruhani. Mangga mamuda kusim kuring dek dibere hiji gadis. Geulis kawanti-wanti eda ka bina-bina. Panona culeuk bae. Alisna ngajeler bae. Irungna bancen nago. Panona ngau sapata. Pipina ngadaul ceureut. Teras pitisna ngajak sisa jantung. Imirna dempok biola. Upami mapa eplok cimurah hilir di menalepat salengkah duuhan deui. Bahasa Sundanya ini nyebatan awe geusna dugi ka kitu bahasa Sunda mah. Kebeakan. Tak mun dibere awewe siga kitu. Tapi pae daek moal. Mah? Artinya jasa jeung roh penting kan Ayeuna usum pemilihan kepala desa. Aya teh nyalonkeun ti dapil alam kubur. Aya oge lurah jeung bupati mau digenti. Sabab geus pae. Geus mau, geus. Artina ke modal utama mah hirup punya. Rasa mau hirup? Oh hirup bener-bener. Jadi aya roh dina awak. Mata instruksi salat leuwih loba tibatan instruksi dahar. Ngan duanana diinstruksikan sabab Allah mau ningali teh kebutuhan. Karena sanes sakadang kewajiban. Sanes sakadang jadi keurang teh dan kerbatu. Salat. Alhamdulillah cenah abdi ge atos salat mah. Nah, lamun atos salat 5 waktu eta teh karek ngalaksanakeun satu ayat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta teh karek ayat eta. Kumaha tuh tingkatkeun salatna supaya khusyuk. Sabab kunci kababyan teh ayana dina salat khusyuk. Latihan sakanajan hese oge. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bahagialah orang lamun salatna khusyuk. Bagja jelema lamun salatna khusyuk. Hartina kabagjaan kudu teangan ka Arab, kudu teangan ka ditu ka dieu teh ternyata aya dina salat kebagjaan. Ngantak latihan. Ngan sakali deui di bejaan musim kuring khusyuk teh hese. Nah, hese lamun teu latihan. Mata Imam Ghazali mah sina carana khusyuk teh mempelajari bacaan salat. Dituturkeun ku hate supados bisa khusyuk awalna teh. Nya, kok da atuh kana salat makan subhanallah. Allahu akbar. Nah, dina hate mah, dina lisan apa? Dina hate makan grai. Allahu akbar. Isu tarik haram ya sebenarnya. Ya Allah. Kali mana itu saja. Ya Allah, mana-mana. Ah, ini ngomong benar. Dina lisan terus ngomong bacaan salat terus apa bacaan salat kan? Ngan dina hate tamat kalau ngarahet. Beres poe. Assalamualaikum inget keur salat. Jadi cek dina sulam topek mah diganjarna teh takbir we mungkul jeung salam. Ya? Subhanallah Pak, tak tingkatkeun Pak. Ngan kade dina salat mah nu tadina teu dipikiran ge jadi kapikiran. Iya. Sabab iblis mungkin jelema mukmin khusus salatna, tapi gafu terus kumaha gawena.
Ibu-ibu taraweh, Allahu Akbar. Red kana mau kena. Ya terus ya mau kena. Kita sholat ditanyakan. Kita sholat ditanyakan. Ya. Keur ngobrol kieu dina angkot jeung sehari-hari keur polita hayang ningali ka batur. Komo nepikeun ka maca. Da keur kelar mah Allahu Akbar. Ya kudu syukur. Atau mau baca udah jauh syukur. Tadi baca ke sholat. Tah eta bu godaan iblis anu asup supaya urang sholatna teu nu katilu mun geus susu tingkatkeun aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fajr inna qur'ana fajri kana mashhuda. Adegeun sholat ti mimiti mengok panan poe nepikeun ka surupanan poe jeung biji fajar hartosna sholat teh geuning 1 kali 24 jam. Ari sholat kan sabaraha menit? Taruh lamun sakali 10 menit berarti 5 kali teh ngan 50 menit. Mere sabaraha lah lempengkeun sajam kitu nya. Berarti sholat 5 waktu teh ngan sajam. Sampai sapenting teh 24 jam berarti aya sisa 23 jam. Sementara cek ayat nu tadi eta salat teh kudu saumur-umur. Naon maksudna? Nah artina urang sing inget dan urang sok ngalakukeun salat sehingga cek tadi saur kori tanha ane paksa iwa muka. Contoh begitu orang assalamualaikum warahmatullah hartosna siap memberikan keselamatan kepada yang ada di sana, di depan, di belakang, di kiri dan di kanan siap saya memberikan keselamatan. Saya anu sajamna dina salat. Nu 23 jamna kaluar teh ih nyalametkeun batur we. Tara ngagibah, tara ngagoreng batur, tara jadi provokator, jeung sajabah. Dia mau ngomong assalamualaikum keluar. Senang kami ketugas dan senang mulir. Bacaan saya nak. Oh, kita assalamualaikum siap memberikan kedamaian kepada semuanya. Aidan diomongan. Nah itu. Jadi eta. Kalau aku urutan hati aku tadi. Ibu ya nyala kurang sering muhasabah kadang-kadang tafakur. Subuh kurang sholat. Dikanyar ku malaikat 10.000 tuh mana. Jam genep diberi duit ku salaki. Banyak cenah kan 10.000. Ayo mana benar sakit. Wah, rame pas saya. Sehingga eta doakanna ku malaikat atid ditulis 5.000 pas saya. Ini bari budak gadeg nganterkeun budak ka TK. Masuk budak diasupkeun ka TK. Sajam satengah diajar dodoaan, diajar juz amma, diajar iqra soleh we budak mah. Indung ngariung dihareupeun. Ngomongkeun ka gorengan salaki tadi. Sajam setengah sarua. Ditulis eta doakanna ku malaikat 7.000. 7.000 jeung 5.000 12.000. Sholat subuh mah digajar 10.000. Karek nepikeun ka jam 8 geus ngomongkan 2.000. Akibat sholatna teu tanha ane paksa iwa. Itu Bu. Kade hati-hati kalebet sholat sampun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Segenap sejalalain yu akhiruna wakta ngahir-ngahir waktu atanapi terjadi aplikasi padahal dina adan geus dibejan hayya 'alas shalah hayu urang asup salat diajarkan teh kana bangun pola hirup salat teh. Seluruh gerak kita adalah hanya Allahu Akbar. Dek nangtung Allahu Akbar, dek kana diuk Allahu Akbar. Hartosna gerakan urang hanya untuk perjuangan menegakkan agama Allah akimudin wala tatabuti. Da wujudna gerak teh ku Allahu Akbar.
Bacaan sholat mimiti bismillah bikin ke assalamualaikum semuanya ada makna namun termasuk syarat sholat. Rukun sholat itu aya makna kehidupan di luar. Namun sholat kudu bebersih tina hadas alit, tadi luar sholat nu 23 jam kudu bebersih tina dosa alit. Gitu. Sami aya aplikasina. Tah anu 23 jam muka 2. Ayyalal falah. Urang geus kabiasaan teh mimiti Quran, adzan, sholawatnya. Beragamna hungkul deui. Jadi Indonesia pada hayat teh hayal apalah, hayu urang menuju kana kemenangan. Kira-kira lamun jelema di masjid ka imah, di masjid ka imah Islam meunang. Apakah maksudnya ada diangkat, diacak batur pemuda-pemuda urang? Generasi-generasi urang nanti hari bang tahun 2100 tabung nonton itu jadi urut Islam tahun 2100 aya incu ibu-ibu tos nyaba di luar negeri dipatikan datang ka dieu oi baheula teh tahun 2015 mah di dieu teh urut ilung saya jeung bapak saya Islam ieu teh agama teh baheula mah hari bang teh artinya anu 23 jam teh tadi pakai hayallah. Kada urang mah tadi teh apa ngeunahna wae ka Quran, qorina, ra ngeunah eusina. Padahal mah nanaon oge ari dilabukeun mah bakal ngeunah Ibu. Sok Ibu nyarekan ka salaki. Tapi dinyanyikan. Ka mana? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku bersumpah janji di depan saksi. Pada itu telah mengenai bahasa biasa menyarekan mas. Paling kan aing minum babain mas. Tapi dinyanyikan berasa ibu cobiannya irhadi mah. Tapi kayak gitu kan main yang dia melakukan dari Quran jeung Adam mah kan deh ulah laguna hungkul terus aja dianjurkeun ku hadis saleueun kata-kata masih kana didengekeun Allahu Akbar dijawab siap Allahu Akbar kan gitu asyhadu alla ilaha illallah nu ngabejaan jeung nu ngadengekeun teh sarua siap ngan bahaya ala sholat ada ulah hayya sholat deui bajak aja kudian itu kalau ngajak we umur nah kan jawabanna nanti hayya ala sholat deui kan di dinya mah la haula wala quwata sing sadar yang daya upaya ieu teh ti Allah nah di kita sholat gitu hayya ala falah sing sadar yang ieu teh daya upaya teh ti Allah beunghar bisa ini bisa itu ti Allah urang sasarangan memenangkan agama Islam teh tah hayya ala. Jadi udah mau pada RS sudah. Dedeng yang rada saliwang. Tak sahun salatna teh. Kuna aya ala sholat. Kadang ibu-ibu, ayo urang mah balik di sawah jam 2:30 udah aing sholat. Padahal di bawah di anaknya isi kanan lu wadah terus kesihanan tilu budak ke tilu diabringkeun ayeuna usum haloto hese cai tapi kan kata tua Irma kan yang protokol Anda di artian yang keenam asieun pas saya di artian ka genep bari sesamu loba kumahan atuh balik teh ka imah jam 3 kurang 5 menit bari asar jam 3 pas assalamualaikum salat duhur teh mong teh ada asar lain hidang deh kalah nyarekan karena ada si eta kan geus salat duhur geus ada tah nu kitu tipe salat sahun intina dikir lafaz doa nu ayati Rasulullah dibacakan sebelum dan sesudah sholat itu sadayana pesan-pesan ibu kami urang papatah doa teh ya papatah eta teh papatah doa teh anu diangoskeun daripada urang doa ngeunteung kumaha Bu
Jangan apa dalam itu? Setia sudah itu. Neng apa dalam itu? Betul ya? Allahumma kama hasanta Walaupun penghasil. Ya Allah, anjen geus ngaluskeun kan awak abdi. Sing halus akhlak abdi. Hartina Rasulullah 1400 tahun kaliwat ngabina ku eta doa supaya jadi dakwah kana diri. Yen tangtungan awak jelema teh kudu akur jeung akhlak sebagai jelema. Tangtungan awak muslim jeung muslimah teh kudu akur jeung akhlak muslim jeung muslimah. Ibu ayeuna teh sok nyalira sok berjamaah. Nyalira hati nasi nama matahan sorangan ku Rasulullah teh dari pokoktan ku ajengan sok ngamong. Ya. Pas urang leungeun dina enten teh jalmi monya. Artinya cek sunah mikir, geuning urang teh jeung mana itu. Nah, eta laguan bersiga moni itu urang itu. Doa nguntung, doa pakaian, doa tuang leuweut dan seterusnya dikir subhanallah. Itu ada pesan-pesan nu kudu urang dilakukeun. Sabab lisan mah hanya mewakili hukum, ngumumkeun. Milih lurah, boga calon nomor 1, hidup-hidupan. Hidup nomor 1, hidup nomor 1. Oleh salamur, tapi teh dicolok menang mah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Menang dikir lisan, tapi lamun urang teu nasbehkeun Allah dina kehidupan. Sehingga di Indonesia kacampuran di Belanda, di Inggris, di komunis, jeung sajabana henteu betul-betul mensucikan Allah. Ditunggu bae. Tak pengumuman, subhanallah gitu. Kulisan. Meh leuwih ka arti cicit naros tidak beula aduh beula. Tidak beula aduh beula. Tidak beula. Tidak beula aduh. Teu aya nu aduh tidak beula. Kantosna aduh teh pengumuman kana kejadian Cidakur. Ada orang nyebutkan subhanallah bener teh geus siap subhanallah ku otak mikir kumaha di Indonesia khususnya di dunia pada umumnya supaya betul-betul dalam wujud nyata Allah teh betul-betul teu kacampuran di Indonesia jadi Allah teh unggul. Itu kan suci. Dari Allah mah teu butuheun subhanallah ku urang atuh. Terus jelema teu aya kabeh Bu, nah Allah jadi kotor. Jelema teh aya nyebutkeun subhanallah saurang-urang acan maka Allah jadi teu suci. Nah, subhanallah rek aya jelema deui aya di. Justru ku Allah diajarkeun subhanallah teh meh urang siap bergerak sama-sama subhanallah. Tina seluruh jelema ngalaksanakeun akidah jeung syariat teh ceuk aya tadi kabagi dua. Hiji wa minan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khawf. Dina sejumlah jelema sadunya aya nu ngukur menta dunia hungkul di akhirat maka bagian naon naudzubillah ini. Nu kadua mah mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cek dina tafsir Awadi halaman 78 juz 2. Nu disebutkeun hasanah fid dunya teh hiji sehat fisik. Salam diurus teh cek tadi, kadua afiah sehat batin roh sakab getol salat jeung zikir. Katilu ginan aninas mandiri. Oh lamun kadar urang mandiri teu tergantung hayang jadi PNS, teu tergantung ini tapi kreatif sararea. Sakola teh dipake kreatif lain dipake ketergantungan insyaallah maju. Ya. Kama kola Rudolf Supratman di Indonesia Raya ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Hanya Quran bisa gitu. Hanya Quran bisa ngabina jasmani jeung rohani. Itu. Ginan aninas katilu kahiji sehat, kadua afiah, katilu ginan aninas, kaopat istiqlalan fi daulah. Nah tadi bersih dina sistem, dina kiadahna, dina akidahna jeung sajabana bersih laras-laras di Gusti Allah. Ta eta mana doa nu sararea apa teh naon? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tah eta teh doa panutur. Sakitu anu kapiatur beunang ngadosakeun orang